Idul Fitri di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum baraya, kumaha daramang, kantun sababaraha dinten deui, urang sadaya bade mayunan hari raya Idul Fitri, atanapi sok disebat oge lebaran. Hiji dinten nu kalintang di anti-anti pisan. Sagala rupi dipersiapkeun kanggo ngabagiakeunana. Saatos saum sabulan campleng dina sasih Ramadan. Makna Idul Fitri aya anu ngahartoskeun wangsul kana kasucian atanapi wangsul deui suci tina sagala dosa. Sakumaha orok anu nembe dilahirkeun. Pon nya kitu deui makna lebaran, saurna hartosna teh lubar tina dosa margi sing saha jalmi anu ngalaksanakeun saum dina bulan Ramadan di dadasaran ku iman sareng ikhlas nya baris dihapunten sagala dosa-dosana anu parantos kalangkung. Aya oge anu ngahartoskeun hari raya buka atanapi berbuka. Nyaeta kaum muslimin liren teu saum dina dinten eta margi atos buka tina ngalaksanakeun saum Ramadan. Ti irahanya di kawitan ayatna ngarayakeun Idul Fitri teh. Dina sejarah Islam ngarayakeun Idul Fitri teh anu munggaran nyaeta dina taun 624 Masehi atanapi tahun 2 Hijriah. Nalika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sareng kaum muslimin rengse ngalaksanakeun perang Badar. Perang Badar Kubro, perang ngalawan tentara Quraisy dina tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di Badar. Badar teh nami sumur anu ayana antawis Mekah sareng Madinah. Dina perang eta kaum muslimin nuju ngalaksanakeun saum. Bari jumlah tentara teh ngan 313 jalmi. Pakarangna oge pakarang perangna sakedik sarta masih sederhana. Kedah mayunan musuh anu jumlahna 1000 jalmi. Bari maranehna mawa pakarang anu samakta, anu langkung seueur sarta langkung canggih. Tapi ku pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kaum muslimin unggul. Perjuangan Rasulullah sareng kaum muslimin anu kacida abotna teh nya diganjar ku Allah Subhanahu wa ta'ala ku perayaan anu luar biasa endah sareng pinuh ku berkah, nyaeta perayaan hari raya Idul Fitri. Kapungkur sateuacan Islam sumping saleresna masyarakat jahiliyah Arab tos gaduh 2 hari raya, nyaeta hari raya Nairuz sareng hari raya Mahrojan. Kumaha cara ngarayakeunana zaman harita? Mana horeng dibagiakeunana ku senang-senang pesta pora anu taya manfaatna, nginum-nginuman anu ngandung alkohol, anu matak ngamabokkeun, mabok-mabokan, joget-jogedan, oge aya ngadu pangabisa. Hal eta teh sok dilakukeun dina ngarayakeun hari raya Nairuz sareng Mahrojan anu parantos rutin. Saur para ahli sejarah mah kegiatan perayaan hari raya Nairuz sareng Mahrojan teh parantos aya ti zaman Persia kuno. Nya nalika waktos zaman Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngagentos eta perayaan ku hari raya anu langkung sae, nyaeta Idul Fitri sareng Idul Adha. Kumaha kayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nalika Idul Fitri anu munggaran? Dinten eta Rasulullah sareng para sahabatna
nembe marulih tina perang Badar. Aranjeuna ngarayakeunana dina dua kaunggulan sekaligus dirayakeun. Kahiji kaunggulan ku hasilna ngelehkeun musuh. Anu kaduana kaunggulan ku naklukkeun hawa nafsu saatos saum salami sasasih campleng. Rasulullah sareng kaum muslimin harita ngalaksanakeun salat Idul Fitri teh dina kondisi masih keneh leuleus kulantaran tatu anu teu acan damang akibat perang Badar teh. Malah anjeunna ngadugikeun khutbah idna teh bari nyarande ka Bilal bin Rabah kulantaran masih keneh laleuleus salirana teu acan pulih pisan. Naon bae kebiasaan Rasulullah nalika Idul Fitri? Mangga urang tataan. Di antawisna ngaluarkeun zakat fitrah sateu acan Idul Fitri. Anu kaduana ngebak sateu acan salat Idul Fitri, lajeng dangdos nganggo raksukan anu pangsaena anu aya dina lomarina. Salajengna anjeunna oge nganggo parfum, nganggo sesengitan, tapi ari kanggo istri mah seungitna ulah melenghir teuing. Lajeng barang tuang sateu acan salat Id, biasana mah ku korma anu jumlahna ganjil, nandakeun yen saum Ramadan parantos rengse dina Idul Fitri teu kengeng aya anu saum. Lajeng takbiran, saparantos takbiran salat Id, saparantos salat Id lajeng khutbahnya harita saparantos rengse salat Id sareng khutbah di antawis para sahabat, di antawis kaum muslimin, aranjeunna silih doakeun ku ucapan taqabbalallahu minna wa minkum anu hartosna kirang langkung. Mudah-mudahan Allah nampi amal abdi sadaya sareng amal-amal aranjeun. Lajeng nalika ngajugjug ka tempat salat Idul Fitri atanapi Idul Adha oge, rute angkatna sareng mulihna jalur anu benten. Lajeng suka bunga senang-senang weh anu sawajarna. Contona harita Ibu Siti Aisyah geureha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng rerencanganana dua urang anu masih gadis aranjeunna kakawihan anu tangtos bae rumpakana atanapi syair-syairna kedah anu sae. Upami di Tatar Sunda mah dina suasana lebaran atanapi Idul Fitri teh tara kalangkung nyaeta nyuhunkeun dihapunten atanapi silih hapunten, lajeng ngabagi hadiah tiasa mangrupi artos atanapi barang-barang anu sanesna, terutami tangtos ti sahandapeun kasaluhureun. Lajeng tuang sasarengan makan-makan anu menuna teh parantos teu biruk deui anu tara kalangkung nyaeta kupat, opor ayam, sumur daging, tumis kentang, sareng ase cabe, sareng sajabina. Oge silaturahim, silih anjangan kakadang wargi sareng para kolega. Namung sok sanaos dina suasana hari raya, kaum muslimin tetap kedah tiasa ngajaga tindak tanduk sareng perilaku ulah dugi ka aya ucapan atanapi tingkah laku anu matak nganyerikeun papada manusia. Margi tujuan hari raya teh supaya kaum muslimin kagungan tradisi anu langkung sae anu sajalan sareng syariat Allah sareng Rasulna. Rupina cag sakitu heula baraya wilujeng boboran siam kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.